Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa, urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos cilaka sigana mah terus ragrag ieu mah da geuning eueuh teu katingali. Cek Pak RT bari tengah tenggok ka handap, baterai terus disorot-sorotkeun kanu paroek. Nya Pak RT sigana mah terus ragrag ka walungan ieu mah. Tembal Mang Ohim anu aya gigireun sarua keur tungah tenggok ka handap bari nyekel obor. Seuneuna ngagebur luak leuk ka tebak angin. Ohim, naha kajadian beut sarua jeung baheula euy. Ceuk Pak RT Jahri ngomong lalaunan ka Mang Ohim. Jawab Mang Ohim pondok. Duanana silih reret sarta jadi inget deui kana kajadian baheula anu geus lila kaliwat basa nyiras ti ngaragrageun maneh ka jurang. Sarua pisan jeung kajadian ayeuna anu tumiba ka nenglisna. Pak RT kudu kumaha ari geus kieu? Mang Ohim tumanya bari neuteub. Nya ayeuna mah urang kudu buru-buru nyeun tindakan pikeun nulungan nenglisna. Nya susuganan atuh masih kene bisa kapulung. Walon Pak RT bari rutret ka sararea. Nya bener terus kumaha juragan Pardi jeung barudakna. Ya atuh urang seunah balik we ka imah. Anu saterusna sararea ayu urang nareangan englisna ka walungan. Lamun seug nurutkeun perhitungan sigana ragragna teh moal jauh di tempat kiras di baheula. Nya bener. Ayo atuh. Jawab Mang Ohim. Ari Pak RT pauk harita ngomong. Barudak. Abdi. Ayu sararea kudu mari lumantuan nareangan englisna ka walungan. Ari jalan amat tuh di belah ditu tinu rada lempar. Sarta ulah poho sakalian mawa cikra keur ngagotongna. Ngarah teu bulak balik. Susuganan aya pitulung ti rumah kawasa nenglisna bisa kapanggih dina kayan salamet. Amin. Ayu gancang urang ari ni tuturkeun kuring. Ceuk Pak RT mere parentah ka sararea sangkan mari ludiangan nenglisna ka sisi walungan. Ceuk pikirna susuganan masih keneh aya milik bisa kapuluk. Sarata geus teu miceunan waktu, bring harita keneh arindit rurusuhan. Ningali batur arindit jung Dani jeung Sarip narangtung ret ka Mang Ocin. Mang Ocin, punten pangjajabkeun ama ka bumi. Margi abdi duaan bade ngiring milarian pun adi. Ngarah teu ngaraos panasaran. Ceuk Dani nyaritana dumareudah. Samalah leungeuna terus ngusap cimata. Nya mangga ajen pami kitu mah. Mugi acing kapendak tina kayaan salamet. Amin Mang. Sawios tuang rama mah bade dibantun wangsul ku Mang. Sanggeus kitu Dani jeung Sarip buru-buru ngaleos nuturkeun Pak RT. Anu harita geus arindi teh heula. Anu aya di dinya ngan ukur tinggal aya juragan Pardi jeung Mang Ocin. Dibaturan kudua urang tatanggana anu dareukeut. Juragan, hayu ayeuna mah urang wangsul. Tong seur emutan margi tuang putra mah nuju dipilarian ku Pak RT sapara kanca. Nya mugi abae anjeunna teh aya dina panang tayungan pangeran anu mahang kawasa. Ceuk Mang Ocin ngajak balik ka dunungana. Ngomongna kadenge dumareudah. Ya hayu atuh Ocin. Ya boga-boga bae anak kuring bisa kapanggih. Dina kayaan salamet sarta teu kurangna naon. Walon juragan Pardi inghak-inghakan. Jung nangtung dibantuan ku Mang Ocin jeung tatanggana. Anu duaan terus dibarawa balik ka imah lantaran rek milu diangan oge teu kuat. Awakna lungse taya tangan pangawasa. Sarta teu kacatur di jalana. Juragan Pardi geus anjog ka imahna. Kasampak di dinya geus aya biitoh jeung sababaraha urang awewe tatanggana. Anu ti tadi geus teu gernah cicing. Sabab can menang beja ngeunaan anu jadi lanceukna.
Barang ningali bapana datang dibarengan ku Mang Ocin, lempangna dibeyeng kuduaan puguh bae neng Epa kacida pisan reuasna, kalenyeng nyamperkeun ka bapakna. Ama, teh Lisna mana ama? Ceuk neng Epa riweus-weus langsung nanyakeun neng Lisna lanceukna. Da puguh teu katingali sajabat kitu Dani jeung Sarip oge eueuh. Ditanya sarupa kitu kudu jadi anakna Juragan Pardi teu ngawalon. Itu deui Mang Ocin jeung tatanggana anu dua jarem teh bae can aya anu wani ngomong. Kalasup ka jero imah geuk Juragan Pardi diuk dina kursi. Terus hing deui ceurik ngagukuk siga budak. Harita mah geus teu eraeun deui ku tangtungan. Da puguh hatena kacida pisan ngarasa sedih. Ama, kunaon sarira teh? Nah ngado nangis. Kamana teh Lisna? Neng Epa tumanya deui bari diuk hareupeun bapakna. Ngomongna geus lua lewerek ceurik hatena beuki tagiwur teu puguh rasa. Kulantaran bapana teu ngajawab, ret neng Epa ka Mang Ocin. Mang Ocin, aya naon ieu teh anu salaresna? Naon anu kajantenan? Ceuk neng Epa tumanya. Cipanon geus mimiti merbei masuhan kana pipina. Ari Mang Ocin neuteub ka neng Epa. Hatena beut asa teu wasa rek ngabejakeun kajadian anu sabenerna teh. Da geus kabayang atuh nya pisah kumahaeun sedihna neng Epa lamun seug ngadenge kana kajadian anu tumiba ka lanceukna. Nya Kang Ocin, aya naon ieu teh anu sabenerna? Beut meuni asa kumata kariwang aya naon Kang? Sok gancang caritakeun. Bito harita ngadesep kanu jadi salakina. Da puguh hayang nyaho kana naon anu keur kajadian harita. Ditanya kitu ku bojona, Mang Ocin meniru menghap. Puguh oge kieu itu anu kajadian teh. Barabat Mang Ocin nyaritakeun kajadian anu tadi lumangsung ti awal nepi ka akhir eueuh anu kaliwat. Sok sanajan ngarasa berat oge kapaksa Mang Ocin cacarita. Lantaran disumput-sumput oge keur naon da moal aya gunana. Sajabat ti kitu tangtung ti oge sararea bakal nyaho kana sagala rupana. Neng Epa biitoh jeung sakur anu harita ngabandungan puguh bae atuh saurang oge eueuh anu teu kaget. Tah kitu anu kajantenan teh Neneng. Mugi abay salira sakulawargi kedasaban sareng tawakal dina nampi ieu cocobi. Kitu ceuk Mang Ocin. Sanggeus tamat cacarita ditungtungan ku ingsreuk-ingsreukan rek ceurik. Da puguh sarua ngarasa sedih. Geureus sajongjongan mah neng Epa jempe terus ngahuleng siga anu teu percaya kana sakabeh caritaan Mang Ocin. Sanggeus aya kana sawatara waktu ok ngomong. Mang Ocin, nahan nya eta teh? Tanya neng Epa cimata geus teu kaampeuh murubut maseuhan kana pipi. Lepat Neng kitu pisan anu kajantenan tadi teh. Ya Allah Gusti. Hing neng Epa ceurik gabru ngaronto ka bapakna. Ku Juragan Pardi dirangkul bari ditangkeup meuli pageuh. Duanana paungku-ungku anak jeung bapa sarua karasa nalangsa. Ari biitoh jeung anu sejeuna pating aring hak milu sedih kana kajadian anu tumiba ka neng Lisna anu teu disangka-sangka. Kaayaan di imah Juragan Pardi jadi loba jalma. Harita jul-jol daratang lantaran ngadenge sora anu reang careurik matak hariwang. Antuk namah jadi guyur salalembur. Pejangeunaan anak Juragan Pardi anu ragrag ka jurang. Peuting eta keneh oge geus nyebar tatalepa gancang pisan rekabna. Sakum pangeusi eta lembur hampir nyaho kabeh. Kesugri kaum dangu. Urang malikan deui ka tukang nyaritakeun PRT saparakanca anu tadi teh arindi trek neangan neng Lisna. Sararea harita keur ngageredig lempang rurusuhan muru ka sisi walungan. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus narpi kanu dituju.
Kayaan didinya katempo paroek ngan untungna loba anu mawa obor jeung batre. Brai atuh kaayaan jadi caang. Sora walungan kadenge seah ngaguru. Caina ngagulidag ka hilir estuning mata keung. Pak RT jeung anu sejena ngaleut terus laleumpang mapai-mapai sisi walungan maju ka girang. Di antarana anu keur ngaleut harita aya jalma anu ngagarotong cikra kopatan. Ari tukangeuna Dani jeung Sarip nuturkeun duanana jarempe eueuh anu cacarita. Sanggeus aya sawatara waktu lilana reg Pak RT eureun terus rarat-reret nitenan kasabudeureun eta tempat. Sararea leumpangna nurutan ngarandag. Ohim, yuk, di dieu kitu tempatna teh. Tanya Pak RT bari ngalieu ka tukang barasat batre disorotkeun. Sigana mah rada behareup RT saeutik deui. Tembal Mang Ohim bari ret kaluhur ningali lebah-lebahna nenglis naragrag. Sabab ceuk pikirna lamun ragragna di tempat anu tadi geus pasti datang ka handapna oge moal jauh di tempat Nyi Rasti baheula. Nah moal salah kitu Ohim. Ceuk rarasaan kuring mah moal salah RT. Tempatna dihareup tapi kade jeung hati-hati lantaran barala sok loba oray. Walon Mang Ohim bari rarat-reret ka sisi kagigir. Nginget-nginget kaayaan didinya da puguh geus lila pisan tara gulampreng ka tempat eta. Sok kancang buru leumpang deui RT. Ulah loba ngahuleng atuh ah. Yeh lain loba ngahuleng da we Mang Ohim. Tapi keur mikir ieu teh. Walon Pak RT geus kitu terus ngeureuyeuh leumpang deui. Anu sejen kabeh hideng naruturkeun kaayaan harita geus beuki peuting. Sora sasatuan leutik reang disarada awor jeung sora cai walungan anu seah ngaguru. Sakapeung kadenge sora bueuk jeung manuk jurig estuning mata keung jeung matak muringkak bulu punduk. Tekung silila srog ka hiji tempat. Reg Pak RT eureun ret kaluhur breh katempo gawir meninang tawing barala sarta harieum. Areuy-areuyan ngaguyun katingalina matak sieun. Barasat Pak RT nyorotkeun batre. Hatena beut jadi ratug deg-degan. Pangalaman baheula basa harita keur ngora kacipta deui. Waktu manehna jeung si Ohim marilu neangan Nyi Rasti. Samalah teu disangka ayeuna beut kudu kaalaman deui ku dirina. Pak RT istighfar bari ngusap beungeut ret ka tukang. Astagfirullahaladzim. Barudak, sok gancang tareangan. Sigana moal jauh di tempat ieu ragragna teh. Buru tong meceunan waktu. Ceuk Pak RT paparentah nitah buru-buru neangan nenglisna. Pak tempat naon ari ieu? Meni mata keungnya. Ceuk Jang Iman anu harita milu tumanya kanu jadi bapakna. Ah lain tempatna daon ieu mah pan sidik walungan. Sok gancang atuh bantuan neangan. Yang ulah ngadon cicing. Walon Jahri ka anakna. Bareng jeung kitu Srog Dani jeung Sarip nyampeurkeun. Pak RT, nah lares palebah dieu kitu ragragna teh. Ya ceuk perhitungan bapa mah moal jauh ti dieu. Lantaran itu gawirna teh tuh menilu urang tawing. Jawab Pak RT bari nunjuk ka pelebah gawir anu lungkawing. Nya bener di dieu tepatna. Kuring oge inget keneh tuh aya batu gede dua ngarendeng. Tah di dinya apan kapanggihna Nyi Rasti baheula teh. Mang Ohim milu nimbrung. Curugna nunjuk ke pelebah batu gede. Nya di dinya pisan baheula layon Nyi Rasti kapanggihna. Tapi kumaha pamipun adi teh? Tadi teras kacandak palin, Pak. Ceuk Sarip bari rutret ka Pak RT jeung Mang Ohim. Ah, ceuk pangrasa Mang mah moal lamun terus palin bah. Lantaran teu keur gede cai. Tapi lamun keur usum hujan mah nya teuing sigana tadi oge tang tugeus ka bawah palin terus ka hilir. Jawab Mang Ohim manehna ngarasa yakin lamun awak nenglisna moal terus ka bawah palin lantaran cai teh leutik ngan ukur saret bitis. Geus lah ayu ayeuna mah gancang urang tareangan nepi ka kapanggih.
Ya susukanan we atuh moal jauh ti tempat ieu. Ceuk Pak RT terus lempang jeleng luncat kana batu lempar barasat harita nyorotkeun batre. Anu sejena oge narurutan terus mencar mariluniangan. Cahaya batre pating barasat seuneu obor pating gelebur. Sakapeung sok terus kakalicesan katebaku angin peuting anu ngahiliwir. Teu lila gorowok aya saurang jalma anu ngagorowok tayalian ti si Jaja anu harita miluneangan. Pak RT, iya di dia. Ceuk si Jaja pari ngagupayan ka Pak RT. Ngadenge kitu sararea ngalieu ka pelebah si Jaja anu keur nangtung dina luhur batu. Kapanggih, Jang? Ceuk Pak RT bari terus nyampeurkeun. Bring sararea nuturkeun. Nya di dia Pak tuh nyelap dina sela-sela batu. Walon si Jaja bari nunjuk kana batu. Pak RT terus ngadeuketan Dani jeung Sarip leumpang nagagancangan bakat ku hayang geura nepi. Teu lila geus anjog breh katempo awak Neng Lisna aya dina sela-sela batu. Sukuna kakeum ku cai, sakujur awakna barared jeung gertihan. Bajuna saroek sigana mah ti kakarait kana regang basa keuragrag ti luhur gawir. Tina irung jeung ceulina ngaluarkeun getih estuning mata kuatir jeung mata kinggiapeun. Lisna. Sarip harita ngagero gancang buru ka adina. Kitu deui Dani oge meniti pupurubun ngadeuketan ka Neng Lisna katempo awak nanyang saya dina sela-sela batu. Ya Allah Gusti anu Maha Agung dede teuing meuni nepi ka kieu. Ceuk Dani beri terus ngarontok kana awak adina. Sarta digugulung kuduaan jeung Sarip, sarta dihujanan ku Cimata. Awakna terus disangke senanya ramde kana dada, karasa geus tiis meuni camewek siga mayit. Sabot keur kitu burial getih kaluar tina ceuli masuhan kana leungeun jeung baju Sarip, estuning mata kuatir jeung mata kinggiapeun. Barang nempo kajadian kitu, sakur anu araya di dinya jarem teh eueuh anu cacarita. Sakabehna marencrong kana awak Neng Lisna, masing-masing hatena marilu sedih samalah sawareh mah aya anu nepi ka murageun Cimata. Sabab teu kuat ningalina. Awak Neng Lisna harita terus digulang gaper kuno jadi lanceukna bari diceungceurikan. Dani jeung Sarip kacida ngarasa handeueul, ari sabab teu bisa nulungan kanu jadi adina. Nepi ka Neng Lisna ngalaman nasib anu sarupa kitu. Aden tos ulah kitu ulah kalalanjoanan. Kedah watos katuang rai margi anjeunna teh kedah enggal ditulungan. Kitu ceuk Pak RT barigap kana tak-tak Dani. Adenge kitu Dani jeung Sarip cengkat. Pak RT cobi pangmarioskeun pun adi. Nah anjeunna aya keneh atana pitos teu aya. Enggal Pak RT mugi we masih keneh tiasa katulungan. Mitra cagelayu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.